tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra rekayasana apihnana dina bagian ke-15. Urang sami-sami ngabandungan harita nining salah sangka. Disangkana para mitra jakarancasan anu nelasan nyaeta ramana anu katelah Aki Asnawi teh. Padahal jakarancasan mah nulungan kitu nya. Dugi ka akhirna nining nyerang ka jakarancasan namung sok sanaos kasabet pananganana oge jakarancasan henteu ngalawan. Malah tuluy init bari ngangkat pananganana ka luhur maksudna mah supados getih ulah ngocor. Kitu nya mangga urang teraskeun di hanca dongeng anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra anu mulia harita teh jakarancasan henteu ngomong sok sumawona ngabales. Kalah ka manehna lumpat bari mencet leungeunna tuluy diangkat ka luhur supaya ulah loba teuing getih anu kaluar. Dengan gitu para mitra upami urang tatu dina panangan cobi angkat we ka luhureun mastaka. Gira mangga para mitra sadaya tatu dina panangan moal getihna moal ngocor teuing kitu nya. Mangga kinten-kinten kitulah ulah moal ngocor teuing kitu para wargi. Harita atuh barang ningali jakarancasan manehna indi pikeun nining kalah ka ngahuleng. Ngarasa heran luar biasa heranna. Naon sababna sok sanajan ditandasa ku manehna. Eta jelema teh geuninganan teu ngalawan. Dalam mun cenah manehna nu nandasa eta nu jadi bapana, pasti eta jelema teh meureun malik males. Sahanteuna geus kasabet palabah leungeunna ku bedogna anining teh. Nining kalaka ngahuleng manehna saeneng-eneng bari ngagerendeng jero hatena. Hah? Geuning teu males buat nyanya? Heueuh eta teh anu nulungan bapa aing bari bapa aing wasiat kitu. Nya kitu yen bapa aing wasiat ka eta jelema yen pikeun nulungan aing, pikeun mere perlindungan ka diri aing. Jeung deui bapa aing wasiat aing kudu ngarangkep ka eta jelema. Jelema eta kudu daek ngawin aing. Mun nya teh wasiat bapa aing bener aing dosa, kahadean dibales ku kanyerian. Nyaan jeung can pugu manehna tukang kawin atawa tukang malingan awewe. Nu bukti mah ngan sangkaan aing bungkul. Hanya kalwe bapa nu mere wasiatna moal nyuara deui lantaran bapa geus mulih ka jati mulang ka asal. Bapa nah atuh wasiat teh teu ka abdi, teu ka nining, kalah ka batur. Kumaha atunya? Gerentes hate nining ngarasa hanyakaleun pisan harita teh. Barang ningali jakarancasan tuluy ngabig-brig ini katongohkeun, harita ge tuluy atuh nining tungtungna nyarita deui. Kang Jaka, abdi antosan. Bari berebet nining muda ge jakarancasan nu geus rada jauh. Demi omongan nining teu dipalire kalah kalumpatna Jaka beuki tarik da sieun ka udag teh. Kang Jaka abdi antosan. Nining tuluy-tuluyan muda ge teu malire akan jadi bapana nu can dikurebkeun. Padahal bapana nu mulih ka jati mulang ka acal. Lantaran ditandasa ku hiji jelema nu can kanyahoan saha nu nandasa ku manehna, da disangka nama jakarancasan anu nandasa teu maneh teu dipalire deui. Kalah ka manehna ngudag-ngudag jakarancasan anu beuki lila beuki jauh, malah beuki nanjak netek ka nujuna ka luhur. Harita ge para mitra sadaya nining tuluy ngahuleng deui. Geuning teu daekeun ngaliuk-liuk acan. Wah amekeun ka diri aing hanyakal teu dipikir heula, gue jadi kieu balukarna. Nyaan aing teu asak-asaknya mikir, pada lamun harita aing asaknya mikir mah moal kieu balukarna. Tapi sanajan manehna teu daekeun eureun oge atawa
Daek ngalieu aing rek terus kudu nyusul sabab can menta dihampura nya bisi aya gantar kakaitan, bisi aya catang supaan, bisi ramat kamale katutuluyan. Tapi lamun aing geus menta dihampura ka manehna, soal dihampura soal henteu nama ku manehna lain urusan aing. Nu penting mah aing ulah ngarasa dosa nyaan tangtu bae. Aing lamun can menta dihampura bakal katutuluyan nepi ka mana bae oge kanu mangsa nu baris datang. Gerentes hate nining bari terus manehna narikan lumpatna make ilmu para mitra sadaya nu disebut Kijang Kancana. Bener ilmu lumpat kijang kancana nu dipake ku nining teh tarik. Buktina lumpat Jakarancasan geus ampir ka udag, ampir eleh sarta ampir kasusul. Hei Kang Jaka, antosan sekedap. Nining nganyol ngegorowok bari terus mudag. Harita para mitra sadaya Jakarancasan ngagerentes. Waduh cilaka, lamun aing ka udag cilaka, sok sieun nafsu henteu katahan lantaran memang ilmu nama lumayan oge. Lamun dilawan ku aing nimulkeun aing beuki tatu ye. Gerentes hate Jakarancasan bari terus narikeun deui lumpatna. Memang para mitra lamun nurutkeun nafsu mah saha nu teu nyeri nu asih dipulang sengit. Ngan hadena we Jakarancasan sobar, bubuhan geus boga dadasar pendidikan rohani, digembleng kudu jadi bapak duka telah mama suhud, digembleng teh ngan lain ilmu silat wungkul, tapi ilmu dina widang dadasar agama ge digembleng nu mata karita bener-bener Jakarancasan teh asak tinimangan. Bakating ku sieun-sieunna ka udag para wargi, lumpat nage meninotog-notogkeun maneh tungtung nama bus harita ka jalan anu buntu. Lumpatna Jakarancasan teh harita para wargi sadaya barang ningali kaayaan buntu manehanana tuluing ngahuleng. Ai kumaha aing ayeuna ye? Aduh nyaan kayak kadieu lah hayang nyaho sugan wae jalan deui. Gerentes hate Jaka bari teu belenyang lumpatna sisi gawir. Nining geus tepi ka palebah dinya geuwat gogorowokan. Kang Jaka, ulah jalan ka dinya kana gawir. Pohong, gerentes hate Jakarancasan bari terus lumpat. Sakali mangsa taneuh nu ditincakna nyorosod atuh urug awak manehanana ka bawah. Kuleang murag para mitra ka jero jurang. Harita keneh kadenge sora Jakarancasan ngagorowok nepi ka tarik naker manehana ngoleang asup kana jurang. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, kumaha satuluyna Jakarancasan tangtu engke baris kadongengkeun deui. Manehna tikos sewad asup kana jurang lantaran atupa jalan anu ditincakna nyorosod dea. Ayeuna urang tuna carita kaayaan Jakarancasan anu menang hiji balai nu katsida pisan beratna. Nah anjeunna duki katiwas wallahu alam. Namung tangtos engke baris kadongengkeun deui ayeuna urang teuneun dihandeuleuh sieun. Urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang sampeur deui. Para wargi anu mulia, kocapkeun aya paribasa cenah para wargi sadaya tamiang meulit kabiti. Hiji paribasa nu duduhkeun ka hiji jelema nu cilaka ku polahna sorangan. Saperti si rabok kiwari kulantaran laku lampahna sombong, heug aya nu nyoba ku jalan lemes dilawan ku macan ciciptaan. Tug nepi ka awakna ruksak raraheut jeung beungeutna ge barared dikoet para mitra ku si mawatea. Kulantaran ngarasa kadese nyang hareupan Jakarancasan nu dibantu aku eyang kapaksi teh si harita si rabok para mitra ngejak tina pakalangan terus kabur rek tuluy balik deui ka padumukanana nyaeta lembur babakan harita teh para wargi sadaya. Lembur babakan di hisi gunung
nyata di pasir anu katelah neta pasir nate anu deket kaleuweung tiis teh hiji tempat panyumputan rampo gerot nu dirusiakeun pisan ku manehanana. Dirinya aya tempat memang tumanina pikeun manehanana keur ngisat diri. Pang-pang nama mulihkeun sing sakur kakuatan-kakuatan sabada mun manehna tarung jeung sahabae oge. Hiji waktu para wargi sirabok harita teh kaayan isuk-isuk manehna tuluy hutset. Si horeng si mana horeng tatu hina awakna saeutik-saeutik mimiti cager. Bubuhan manehna ge boga ilmu boga kapinteran dina urusan atuhang nyageurkeun bangsa tatu. Nyati harita kulantaran dahareun memang sayagi didinya. Bangsa deng-deng daging mencek. Dageus sayagi patempatan manehna keur manehna sorangan. Eueuh nu nyahoeun batur mah. Jeung dina asupna ge kekelemetan, malah mah manehanana keur narik hawa seger. Bari jeung narenghap panjang naker tuluy dikaluarkeun deui atuh eta hawa teh meuni seger karasana dina kayan isuk-isuk di lamping Gunung Ciremay. Memang para wargi sadaya ningali panon poe ti tebeh wetan meuni jelas naker atra tetela dina kayan kitu gerendeng harita teh si rabok ngagerendeng jero hatena. Aing geus karasa seger ayeuna mah yeuh. Nya nawak teh yeuh teu dari gedeng tah raca tatu di aing dina beungeut siga-sigana mah geus rada cager. Bari tatuna teh dicepeng ku leungeun anu kenca. Karasa tatu dina beungeutna harita teh siga geus cager. Jeung deui teu karasa peurih ayeuna mah. Memang elmuna si rabok ge lain bantrak-bantrakeun. Nu batak harita manehna ngagerendeng deui. Wah, aing kudu init ye. Kabelah halebah tonggo seeutik ka walungan. Lantaran didinya di walungan Cipeles aing kudu mandi ye. Bismillah aing teu mandi, aduh. Nyaan sigana seger mun aing mandi. Ke aing lah. Aing lapar ye barang hakan heula. Harita teh para wargi sadaya manehna ngaduruk deng-deng nu dijieun tina daging uncal teh. Deng-deng diduruk tuluy camuil ngadaharan deng-deng meuni semu nikmateun naker. Wah, lamun seug aya jagung meuni bakar ku aing ye. Aja kaleueuh. Keun bae deng-deng lumayan. Tambah peuri peuteung nepikeun aing ngadahar naon bae ge lah. Teu naon-naon. Mun perlu bebetian bomborosan. Tapi aya deui aing poho heueuh. Aya tah. Kamari aing meuleum taleus menang maling. Ku aing geus dibongkar neuh dina hawu. Memang eta patempatan tadi mah aya hawu sagala. Kaayaanana tumanina pikeun manehna keur sorangan. Barang ngagoleh-goleh hawu si horeng aya keneh. Beuleum taleus teh terus dibuka. Barang geus dikoreh ente nyawe taleus geus asak. Puguh we teu loba catur. Sabada dipesek mah eta cangkang taleus anu memang garing akibat di bubui teh. Jero nama hipu puguh we meuni muyutu. Camuil ngadaharan taleus jeung deng-deng teh. Jeung deng-deng daging mencek puguh we meuni semu nikmateuna keur jaba isuk-isuk. Harita tuluy geus seubeheun mah manehanana turun, maksudna mah cenarek mandi ka walungan Cipeles. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita bari jeung manehanana kataya kekelandepan, bisi aya nu ningalieun di mana manehna leumpang. Barang geus ningali ngencang atuhu bari ningali ka hareup, malah tangah oge kaluhur lantaran eta guha teh para wargi sadaya. Aya di hiji tempat. Wah, jelema nu nyahoeun. Eueuh nu nangenan. Aing reka solokan Cipeles. Nah di dinya mah deukeut lembur. Tapi aman lantaran ka daerah ieu lo tarain nu ngaliwat. Daerah ieu ngaliwatan Leuweung Tiis. Leuweung Tiis eta saha jelema urang lembur tarain nu balik deui. Daerah sanget disebutna ge. Pikeun aing aman pisan. Jigrah harita si rabok teh turun
manehna yang mani kelantaran geus rariged asa kana awak teh. Geus kitu mah para wargi sadaya, aya paribasa jauh teu burung cunuk, anggang teu burung datang, manehna geus ampir deukeut kana walungan. Barang nepi ka deukeut walungan, para wargi sadaya, harita atuh manehanana teu loba catur, kejebur we mani. Manehana teu loba catur kejebur mani, puguh we meni asa jongjon kokojayan para wargi. Harita teh sirabok teh bari jeung ngabatak-batakeun awakna atuh puguh we cai walungan cai herangageun celang. Beda deui jeung cai walungan zaman ayeuna cenah. Cai walungan zaman harita mah herangageun celang lantaran cana kakeunaan ku kokotor. Maklum di leuweung-leuweung nage arang langka nu nuaran kai. Beda deui jeung zaman ayeuna. Rengse harita mandi para wargi sirabok terus hanjat ka darat. Terus manehna ngagereneng jero hatena. Wah, aing geus mandi ieu meuni asa aduh. Seger karasana. Daerah tempat ge biasana urang lembur sok marani ka dieu. Hahaha sugan we. Aya bikang nu mandi di dieu lah. Aing hayang noong ti kaanggangan. Tapi aing kudu nyalingker ieu. Tah dina rungkun ieu sigana ieu aing. Bari manehna harita nyalingker ka hiji rungkun, ningali ka walungan anu memang sok loba nu marani ka dinya. Jeung deui para wargi sadaya memang kabeneran waktu harita mah. Dina kaayaan kitu teh sigana mah geus loba nu baralik nu mani teh. Untung we pikeun sirabok mah. Lantaran lamun saeutik nu mani jeung deui komo mun sorangan mah pikeun sirabok mah sarua we jeung ucing nyanding paisan atuh. Umatak teu loba catur harita ge tuluy manehanana ngajentul di dinya. Bari nyipta sugan we cenah aya awewe nu ngahaja mani. Nah atuh keur kitu para wargi sadaya kita bae girang ka tempo. Hiji awewe rek ancrub pisan mani. Teuing ngarasa tu manina atawa memang atuh para mitra eta awewe teh para wargi sadaya nya kitu teh awe meureun manehanana hartina mah ngarasa yen eueuh nu ningalikeun nu matak tuluy we langsung bubulucun tu maninah naker meuni geus ditataranjang ti darat keneh puguh we kagamaran awakna katingali ku sirabok. Sirabok harita keneh tuluy ngunia nafsuna ngagerentes jero hatena. Buset, eta pangawakan atuh. Ampun deui. Eta buah harigu nepi ka kitu. Ampun deui eta. Parabot diuk ampun deui. Gusti eta nepi ka kitu-kituna nya. Sigana mun ku aing dikeukepan digane moal. Wah. Nyanyi matak palem jigana. Kitu lamunan sirabok. Si horeng si mana horeng para wargi. Lamunan lalaki anu komo model sirabok itu diakibatkeun ku rengkak paripolahna kaum wanita keneh anu memang teu parimpen atuh. Lalawora mun lalawora teh mah para wargi nepi ka harita sirabok munia nafsuna hayang ngawasa eta awewe kitu diantarana. Nya anjeun hakaneun meninga kelempong gitu. Waduh ieu mah lauk ciburuy meunang mais nyaan. Wah ana dibukakeun teh heueuh daunna ampun deui. Moal teu kumaha mah ieu ayeuna geus dibubulucun ieu. Aduh kumaha nya ku aing serang we ayeuna kitu. Tapi ke tungguan heula sakedeung lah. Gerentes hate sirabok bari kumetap hayang gerang rekem anu demplon teh para wargi. Harita kene para wargi sadaya atuh sirabok beuki ngintip tuluy beuki hayang jelas. Manehanana para wargi tuluy atuh teu loba catur beuki tenang dina hatena lantaran ceuk pamikirna geus pasti ieu lauk teh bakal kapimilik ku manehanana.
bari jeung ningalikeun kaayaan eta awewe nurek ancrum pisan harita keneh para wargi sadaya atuh manehanana tuluy beuki ngadeukeutan ka eta patempatan ngan tetep can katingali ku eta awewe yen aya jelema anu keur ngintip-ngintip ka manehanana. Keur kitu para wargi sadaya harita teh atuh ningali beuki deukeut tuluy nempok tumpukana awak bajuna. Si horeng si mana horeng geus deukeut pisan ka eta patempatan ngan memang rada apik si Rabok teh manehna kulantaran geus biasa leuleungan jadi ngarti dina soal ngintip mah manehna ge ulah nepi ka katangan ku nu keur diintipna. Geus kitu para wargi sadaya geus jelas nempo anu keur mandi bari awakna ngarareusi. Langsung atuh godok lakina si Rabok turun naik bari neureyan ciduh tapi teu wanieun ari ngarontok mah da harita dicai keneh ai sieun ngajerit cenah kitu para mitra ditungguan nepi ka naek ka darat we geus di darat mah babari kari kumaha engke. Harita para wargi si Rabok nempo tumpukan baju nu mani teh dina batu gede sisi walungan. Yah kabeneran ye. Kabeneran ceuk gerentes satena atuh manehna ngarasa atoh tuluy ngeteyep rek nyokot pakean nu mani teh nu dituna dina batu ngan sakilat geus diramu dibawa kana rungkun bari harita teh diameuan. Aduh nyan kutang namun diseungit kieu nya ampun teuing. Aduh gelis sakedeung deui bakal milik si Kakang. Aduh bajuna wae nepi ka sakieu nikmatna komo jelemana. Kitu cek si Rabok teh para mitra ngomong bari jeung ungas ingus kana palebah atuh para wargi sadaya wawadahanana dasar si teu uyahan teh para wargi sadaya. Aduh. Para mitra sadaya dasar si teu uyahan atuh si Rabok bari harita teh ngameuan papakeanana anu keur mani teh. Tuluy we hayang seubeuh ngameuan papakean. Geus seubeuh ngameuan papakeanana red ka tebeh lebak. Nyerangkeun nu mani hatena jeung surser nafsu. Nafsu iblis harita ngawasa dirina. Pedah nempo atuh para wargi sadaya pangawakan anu ngalangkang dina cai anu heran. Waduh ampun ding. Itu wah aing hayang gerahanyat we hayang gerahanyat ku aing wah sia aing hanyat ika berungwe asupkeun ku aing bebeskeun kana rungkun wah nya terus terang aing mah sijana laksana ieu laksana aing hayang ngakanemol anu demplon model kieu hese nya anu kieu teh wah nyaan sok sia gerahanyat rek tuluy dirontok dibawa ka dieu ku aing rek tuluy digolerkeun dina rungkun atawa papakeanana ku aing dipake keur hitung keur samak we di amparan ku papakeanana pasti moal nimbulkeun eta baren pasti moal bararen moal matak nyeri ka manehanana lantaran di amparan ku papakeanana. Sok gancang lah naik. Gerentes hatena bari bati haneueul para wargi sadaya. Manehna teh kulantaran nu mani kalah kangosoy we. Kalah kangosoy para mitra ngoyos awakna bari harita teh digosokan eta nu mani teh make pucuk daun peuteui selong. Kitu para mitra ngamani nganggo digosok ku daun peuteui selong dikasai. Jasa lemes cenah awak teh kitu para wargi sadaya. Ngeunaan si Rabok harita teh bari manehanana
hanya sepana pakaian maksud nama ngambelan pakaian para mitra bari tuluy diseuseut pakaian eta istri anu keur mandi musoy we katingalina teh malah para wargi sadaya memang atuh pikeun sirabok nafsuna luar biasa menisur ser barang manehanana ningali pangawakan anu keur mandi teh ngalangkang dina kaayaan cai anu herang ngagentlang uguh we nimulkeun nafsu luar biasa pikeun sirabokna. Aduh hayang digrahaja tadulah nyan rek dirontok rek dihengoy we dibawa ka dieu bari ditilaman ku bajuna aduh nyan ampun teuing bajuna ge aduh mun matak seger ye. Para wargi dasar nu burung we nu kitu ngaranna para wargi model sirabok harita kumaha satrasna ieu dongeng para wargi nginaan eta istri anu keur mandi teh sedengkeun anu keur mandi mah bet bororaah ngarasa curiga da biasana ge tara aya naon-naon tong we bebersih matak namahan kesel pikeun sirabok mah lantaran manehna nungguan anu keur mandi teh hari kahayang nama gancang beres gancang unggah pasti dina unggahna teh meureunna dina kaayaan tataranyang da pakaian anak kabeh ayeuna geus dicekel ku sirabok. Harita para wargi beres bebersih tuluy ngupiak-ngupiak buukna bari lalenggakan eot dipaut ku leungeun ameh caina kapeureut kabeh pikeun sirabok geus ampun luar biasa manehanana tungtungna mah ngajerentos deui kunyuk sia lain bulu-bulu hanyat tidak aku kuai gun dirontok penaman di Jawa Cai aduh tanggue kabur ngajerit banten dimakem di Jawa Cai paeh meureun aing aya ye wae ye sedeng kahayang aing geus teu kuat ieu nahana ye ampun ya an ye ngalawan nu tarung mah kajenting tatu ge wani ngalawan nu kieu nyan kudu aing sabar ieu lamun kurang sabar aing cilaka deui tapi sabar-sabar teuing aing ruksak wah aing mah berentos sirabok teh bari terus garo-garo teu ateu manehanana geus keseleuna keur nungguan anu keur mandi teh dasar atuh para wargi kaayaan siraboknya kitu tadi oge manehna teh aya paribasa keur dina kaayaan sial dimimiti manehna direweg ku macan ciptaanna eyang eka paksi tuluy tarunga jeung jaka anar-anar abun jeung jaka ayeuna jaka rancasan atuh para wargi sadaya malah harita pitonggoh kadenge atuh bleg-blegan sora suku anu lempang barang para wargi ku manehna ditingali manehna tuluy nyusup kana rungkun bari ku kulutus nanahaun atuh cenah si sedan deh sia make los-los ka dieu segala gue nyat aing kaganggu waduh geus kagamar ku aing aduh kumaha meureun asoina aing ye ngulang gaper eta mojang nu geulis sok sanajan lain mojang ge pokona mah nu bento nu geulis lah aduh sedeng ayeuna anu datang ka sebelah ngeganggu wae ka aing teh sirabok gegelendeng ngarasa maksudna mah kaganggu si horeng si mana horeng maeja nu tadi lempang geus tepi ka cai teh ka tempat kawalungan teh harita keneh tuluy nyarita atuh maeja teh ya buru-buru hanyat marina ge tuh itu tuh Kang Suadma tuh Kang Suadma tuh 3 gerhalang tuh datang cek harita teh maeja para wargi sadaya bari gegeroan Kang Suadma mah antos sekedap atuh mah temana para mitra bari dodongkoan hanyat ka darat aing kurang ajar kunyuk siaran sia gara-gara da si kasebelan aduh si Suadma dah si kunyuk kurang ajar deh si horeng geuning gede pemajikan anak si Suadma
harita atua sirabok teh kukulutus ganca ngajauhan dasieun kanyahoan kuno boga papakaian tuluy nogel ngintip kumaha reaksina eta awewe teh jeung indungna Cihoreng Maeja teh hindungna nu caca nyahoan yen pakaian ama dicokot harita teh ku sirabok harita nu keur mandi geus hanyat deui tapi barang mereka nyokot samping manehna ngajenghok reuwas sabab pakaian geus eueuh. Mak, kamana angwan abdi geuning? Teu aya, cek manehna bari heran. Da mama tita teh di mana diteuneuna atuh ai tadi? Harita Maeja para mitra sadaya. Harita teh reuwaseuna pacampur jeung heran. Naon da tadi mah disimpen dina ieu dina batu ieu mak. Tapi aina duka ka mana geuning pakaian abdi? Para wargi sadaya manehna bingungeun da memang tadi mah diteuneuna teh dina batu ngan kaburu dicokot apan ku sirabok. Hor na ka mana atuh piraku ari dibawa onaman mah ku jurig. Dibawa ku jurig cai meureun. Tah kitu nu maca ke ari mani teh ulah sok kajongjonan teuing. Rasa aing resepnya nyaho cai muni herangageun kelang nyaho-nyaho pakaian aya nu maling. Wah boa meureun teh di raya didudut aku buaya atawa kunaon kunaon lah bangsa eta we sasatoan meureun. Saleuheung ukur papakaian kumaha lamun rek jahat apaan mata kriweuh geus ayeuna mah kira di samping we tah tapake nu emak buru-buru balik karunya tuh kajang Suadma keseleun pisan ngadaguan Cik Maeja merosotkeun sampingna hadena we make rok rangkepan atuh manehna ge henteu ora teuing. Harita anu mani teh teu ngomong deui nampanan samping hindungna rap dipake terus sebaliknya diiringkeun ku Maeja. Kunyuk sialan sia diintip-intip ku aing salila-lila ngan menang papakaian anak bungkul aing. Tetep aing penasaran lamun can ka sorang awas ya susul ku aing ka gogobrogna deuleu. Harita keneh sirabok kaluara tina rungkun terus nuturkeun ya harita teh nu mani jeung indungna bari sasaling keran kulantaran ngarasa era aku harita teh para mitraku bebeureuhna. Harita ge para wargi sadaya atuh eta budak awewe teh teu make jalan ka hareup tapi nguriling asup ka dapur. Harita teh tuluy disalin heula geus saged mah para wargi kakara nyampeurkeun semah di tepat. Hargeuning akang kumaha kang tos lami bari ngasongkeun leungeun harita teh ngajak sasalaman. Medongkap akang bieu tema Suadma kerowak nyekeleungeunna rada lila oge. Jong ujangnya kadinya nya. Mama ieu keur kapalang ieu teh keur nyangu. Cik Maeja bari terus ka dapur deui. Sumun mangga teraskeun mak. Tema Suadma bari ngalesotkeun cecekelanana. Jempling sakedeung. Harita teh pikiranana para mitra. Manehanana dina raya di pikiranana masih aya dina keretegna masing-masing. Pada can ngabudalkeun isi hatena. Ting haruleng duaan teh paheneng-heneng malum atuh. Pikeunna Suadma sing sakur caritaan anu geus diapalkeun teh. Waktu panggih mah jeung cicineuanana geuning kalaka ngebetem. Harita teh jiga nu dipatri we bibirna oge. Saha atuh salaresna para wargi eta istri anu tadi diintip-intip ku sirabok minangka papacanganana Suadma. Eta istri teh anakna Maeja katelahna Arsiti. Atuh para mitra sadaya budak memang kasebut atuh cenah hiji mojang urang lembur eta anu memang rada oge nyong colang sok sanajan lain panggeulisna oge. Nya jajar pasar we cenah para wargi dina rupa mah umum teu beda ti batur. Ngan aya panarisna Arsiti teh hideung santen
boga pakulitanana jadi katingali nama manis atuh munseri atuh arsiti aduh sugan mah sarerea ge moal teu meureuh atuh ku sirina arsiti mah harita para mitra atuh geus keur kitu model Suad mah harita ge anu memang manehna geus lila papacangan jeung arsiti hari kawin mah acan malah mah sing sakur caritaan anu geus diajam ti anggana teh ngadak-ngadak waktu panggih jeung arsiti mah jadi ngabesem jep jempling sakedeung pipikiranana narawangan ka mana meuni dina hatena sewang-sewangan tapi lila-lila mah Suad mah minangka lalaki manehna muka carita terus laminya pangintennya urang teh tepat tepangnya Suad mah ngamimitian muka carita sumuhun abdi ge tos kalintang sonona kaangkang teh temal arsiti bari tungkul ramona diutak-utak harita teh dina lahunanana sami we akang ge kitu mongok kumaha dara repot wae geuning akang teh Suad mah neuteub seukeut kana beungeut bebenena meni antep belir tembus kana jajantung para wargi sadaya jep jempling iwa hate masing-masing we nu ngageter kabawa ku iramana asmara sanes nyai akang teh mawi tebih-tebih teh nya mohon ye pokona mah tiga gerhalang teh mohon dongkap ka dieu teh sarta kajurung ku kadeudeuh we akang teh ka nyai teh sanes ngarasa deudeuh ka nyai teh nyaan menikapi beungeut wae ku akang teh nya daerah Gegerhalang teh pali dituna mah trasna mah ka gunung di dinya teh aya gunung Gegerhalang ngan akang mah di eta we di lampingna kalih teh eta akang teh bade ieu matotoskeun perkawis hubungan urang teh kumaha leres-leres nyai aya harapan nu saestu ka engkang teh lamun ku engkang ayeuna mohon dilereskeun hubungan urang teh sing nepi ka jucungna nepi ka bale nyungcung dan akangnya masih cang saya karena cariosan abdi sing percanten tukang hati abdi mah sadaya nage parantos tamplok kasalira akang teh kira aku abdi bade bohong naman mah temal arsiti rada jamedun peda dianggap masih kene cang saya kene leres kasaluran yang itunya harita para mitra Suad mah mastikeun deui nanya bakat tingku ato ras temal arsiti bari ungeuk kalawan dibarengan ku hate nu gede pangharepan teu kudu dicaritakeun deui para mitra bungahna hate Suad mah nepi kala teh poho kana kaera kerewak nyekeleungeun arsiti pageuh pisan jiga anu moal dileupaskeun deui para mitra anu mulya harita sabot kitu teu kanyahoan ti manajolna ujug-ujug sabrut aya nu ngaheumatkeun bedong euna kana tonggongna Suad mah meuni manggang pisan aduh nyai akang tiwas Suad mah ngajerit berubuh anu teu sabaraha lilana les we nyawana leupas tina kurunganana harita arsiti bah hareugeun sanggeus sawatara lila kakara pipikiranana kumpul deui barang rek ngagoak pisan harita teh para mitra kaburu dibekem mantena ku si rabok teh kerewak disangkeh biur harita dibawa lumpat ku si rabok para mitra sadaya sakumaha nu kauninga si rabok nafsuna luar biasa harita kene para wargi sadaya barang geus nelasanna Suad mah harita kene arsiti langsung diponggoklir ibarat manggul karung we bubuhan si rabok tanagana luar biasa aturosana harita gesok sanajan bari jejerewetan arsiti langsung dibawa mabur lumpat gancang naker kumaha atuh ari inungna
nyaeta maeja para wargi sadaya manehana nuker di dapur kulantaran ngadenge sora nu ngajerit harita teu tulus barang gawena gancang manehana nyamperkeun ka hareup. Ya Allah Gusti, kunaon atuh ida kunaon ye? Maeja ngoceak bari ngagabrug awak anu geus taya nyawaan. Ras manehna inget ka anakna, kamana di arsiti? Nyai, tadi kumahakeun ieu teh jang suad ba teh Nyai? Aduh Gusti, nah kamana budak teh nya? Beluk karita maeja nyuuh bari lolong seran. Rasku kalakuan anakna nu geus nyieun todeka kitu deui pamikirna maeja mah nu nyangka yen suad mah teh geus ditanasa kudu jadi anakna. Hari Sirabok nu harita keur ngiwatan arsiti para wargi. Harita teh lir ibarat manggul karunggoni we dipanggul langsung bari dicekelan. Pikeun dicekelan para wargi palebah ieu sukuna ti hareup nyaeta ai balabah sirahna mah dikatukangkeun nya di nyam kitu we jiga nu melentung anu cekel teh palebah bujurna tarik pisan ku Sirabok pageuh sedengkeun pikeun arsiti teu bisa gerak pisan da manehna dina kaayaan dibawa lumpat gancang atuh puguh harita geus nepi para wargi sadaya di leuweung Cilutung hiji leuweung anu memang kakoncara yen kadinya mah arang langka jalma nu datang harita keneh atuh tuluy Sirabok eureun tuluy ngecageun arsiti. Laksana ayeuna mah aing teh yeuh laksana aing waduh eta ku aing dibawa bari dicekel palebah bujurna nepi ka eungal kitu aduh ampun deui. Jaba eta hunyur sakemaran kana tongong meni areunga kieu nya anya mah yeuh. Wah, sugana moal duana we awewe model kieu mah yeuh. Ceuk gerentes hatena Sirabok bari terus manehna teh ngabekem sungut arsiti supaya ulah jejeritan sabab dirinya masih keneh para mitra sadaya sok sanajan hampir deukeut ka leuweung Cilutung masih kena aya lemur di dinya teh sedengkeun nyi arsiti terjelan terus pakupis leungeun anu hayang lesot tina cangkehan nyaeta Sirabok teh akhirna mah manehanana para mitra sadaya bekemanana lesotkeun setan bangsat iblis ya teu suka teu sudi aing mah sia dibawa ku sia bangsat iblis lesotkeun aing lesotkeun. Nyi arsiti jejeritan lir anu kaasupan setan sukuna totojer leungeunna pahibut jeung merekpek ngagebugan awak ka Sirabok teh para mitra. Ganeng gelis ganeng kapan ieu teh di tengah leuweung luang libung ya bising kadengeun ku si coreleng ke pan urang nu cilaka da duaan dikerekem ku si coreleng. Cek Sirabok bari teu noliha kana atuhan nya caritaan nanya arsiti goblok sia sugan sia mah korhon meureunya geus tega maehan papada manusia kesudi aing mah teu ridho tuh Kang Suad mah anjeun tos dipayahan ku si setan si iblis aipek teh ayeuna aing geura podaran teh sakalian ku sia aing ge podaran sia iblis setan sia. Nyi arsiti kalah ka beuki sewot nafsuna. Aduh sabar lebar temenan nu geulis ieu kudu paeha. Keheula akang teh yo akang teh nya aduh bogoh pang nama atuh keur naon ye gunana ku akang dibawa ka dieu ari rek dipaehan mah hartina akang moal ngarasakeun hirupna sorga dunya. Tema Sirabok atuh sasambat Nyi arsiti teh teu dipirosea. Najis ya setan najis aing mah najis. Ye piraku deui make mungonaman mah. Rek dibawa genah, rek dibawa bunga, rek dibawa suka, make jeung mung sagala. Mun dibawa cilaka, pantes mung oge. Cek Sirabok harita teh para mitra sadaya
bari nyengkatkeun beungeutnya Arsiti. Pikeun Nyi Arsiti, harita teh para wargi sadaya ibarat asup kana hiji guha nu dihareupanana ganggarangan wungkul. Model harita oge manehana ngahareupan sirabok teh para wargi lain pagawean enteng-enteng eukeur mah eukeur dina kaayaan hiji leuweung anu memang jauh ka ditu jauh ka dieu. Nya kaayaanana para wargi sadaya pikeun Nyi Arsiti ceuk paribasana nete semplek nincak semplak. Kumaha atuh tuluyna Nyi Arsiti para mitra? Waktosna teh sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.